Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wa ba'du. Wargi-wargi sadayana kaum muslimin rahimakumullah, tepang deui sareng muslimin kuring. Insyaallah dina ieu kesempatan bade neraskeun deui hanca logat kitab Sulam Taufik bagian kagenep. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal yajibu wajib ala kulli muslimin wajib ka sakabeh jalma muslim naon hifdzu islamihi ngajaga kaislamanana itu si muslim wa saunuhu jeung ngaraksa itu si muslim amma tina perkara yupsidu anu matak ngaruksak ieu perkara hu ka si muslim wa yubtilu jeung matak ngabatalkeun ieu perkara hu ka si muslim wa yaqtau jeung megatkeun ieu perkara hu ka si muslim wa huwa jeung ari ieu perkara teh ar-ridatu eta murtad wal iyadu jeung ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah taala bari maha luhur Allah wa qad kasura jeung nyatana geus loba fi hadza zaman di ieu zaman naon at-tasahulu gagampangan fil kalami dina omongan hatta annahu sahingga saestuna kalakuan jeung tingkah yakhruju eta keluar mimbadihim ti sebagian jalma-jalma muslim naon alfadun pirang-pirang lapad tukhriju anu matak ngaluarkeun itu lafad hum ka jalma-jalma muslim anil islami tina kaislamanana wala yarauna jeung teu nyahuan itu si jalma-jalma muslim zalika kana itu alfad dan ban kana jadi dosa padlan kalawan berlebihan an kaunihi tina kabuktianan itu zalik kufran eta matak jadi kufur wallahu a'lam bishawab.